Teka catur urang geus tepi ka hiji musola nu aya di Ranca Badak. Terus Pak Haji Hamid ke tempat abdas, urang geus sarua nuturkeun. Tur Pak Haji Hamid asup ka jero musola, urang geus sarua nuturkeun. Di dinya urang sumera pasrah ka Nu Maha Kawasa. Mudah-mudahan ya jalan keluar anu sae keur Bumirda jeung keur si Uten. Urang agarentesna jero hate Joy. Mun ngobrol ka Bumirda ieu pasti bakal masalah. Tapi lamun urang ngobrol ka Pak Haji Hamid, pastina Pak Haji Hamid bisa midem kena ieu omongan urang. Tur tarek diomongkeun ku urang yen inung bapak urang ge kaancam. Bismillah dek ngomong ka Pak Haji ah. Geus kitu urang buru-buru mungkas tuluy cengkat cicing urang nungguan Pak Haji Hamid di luareun musola. Geek urang diuk, mudah-mudahan harapan urang dina hate Pak Haji Hamid mungkas oge jeung buru-buru nyamperkeun ka urang. Tetelana waktu eta Pak Haji Hamid oge sarua atuh mungkas. Hayu den ah. Sakedah Pak Haji. Abdi aya obrolkeuneun heula Pak Haji. Hayu di ditu ngobrolna, bari ngopi di ditu mah aya cai naon. Ieu mah penting pisan Pak Haji nu kedah didugikeun mung rupina mah Pak Haji hungkulna terang. Alah. Ka ditu ayeuna mah. Hayu. Pak Haji, sadap Pak Haji. Itu teh ieu kenung anu kering, lain keur ulin. Cek Pak Haji Hamid harita bae ngasupkeun sukuna kana senal. Hayu len. Hayu teu Pak Haji. Urang eleh deet atuh Joy nuturkeun deui Pak Haji Hamid. Padahal urang hayang ngomongkeun ka Pak Haji Hamid naon nu kajadian tadi di lembur. Sok atuh urang tepi deui ka ruangan ICU. Pak Haji Hamid tuluy diuk dina bangku. Pok Pak Haji Hamid cumarita. Den sok. Hayang ngomong naon ka Pak Haji teh cu. Bingung didinya urang Joy. Dek diomongkeun kalakuan Mang Acep, Mang Akim jeung Mang Dadang, aya Bumirda didinya teu hade diomongkeunana. Turut bisi ngajadikeun salah saji kariweuhan, turut ngajadikeun kaributan, oge ngajadikeun permasalahan. Nu jadi pikiran sieun ancamanana tepi ka indung jeung ka bapa urang. Naon tadi teh atuh? Kieu Pak Haji. Abdi teh nya maksud teh abdi ke pamitos Uten damang deui mah bade diistirahatkeun heula we di kontrakan. Geus abdi we nu icaran kopi nyalira Pak Haji. Oh. Wah, sugan teh penting naon ah. Heeh, keun bae kumaha Deni we sing cager we heula ayeuna mah. Teras ieu Pak Haji abdi teh aya titipan tipun biang. Ya 250.000 kira diwihkeun deui ka Pak Haji sareng ka Mah Haji. Naon maka jeung dipulangkeun deui kan bae mere eta mah Den. Aduh, abdi isina tuh Mah Haji ieu. Tong moal ditampa ku Mah Haji oge. Luwih diasongkeun teu ka ditolak ku Mah Haji. Mah Haji mah ikhlas, ridho lillahi ta'ala. Tong jadi hutang Den nya. Tong jadi hutang awas. Nuhun atuh Mah Haji. Jazakallahu khairan kasiran Mah Haji sing panjang hidup sing digantosan deui ku Allah. Amin. Ngeus data bang geus ikhlas denanya make jeung dipikiran sugan rek ngomong naon rek ngomong dagang kopi jeung rek mayar hutang merikeun ka jiga nu resmi jiga jeung pejabat make jeung kudu paduduaan sia kos ka bogoh wae ka kolote hanyelu urang join hate mah padahal lain hayang ngomongkeun eta nu sabenerna urang hayang ngomongkeun kalakuan Mang Adang Acep jeung Akim anu geus bejad turta busuk hatena dek nipu Bumirda turta ngaguna sika si Uten jeung ngakaya si Uten dina kahirupanana. Nya Den, ke geus cager mah dagang deui. Cek Pak Haji Hamid bajeng ngaliat ka Bumirda mesem bari pok cumarita. Deni teh calan kopi sareng Uten Den. Mohon Bu. Calan kopi. Hari ngawitanna mah sanes tukang kopi ieu teh. Ieu teh ojek pangsiun. Pak Haji mah aya wae. Nya ojek pangsiun Den teh. Cek Mah Haji harita miluan cumarita. Tuluy Bumirda oge nyusul tepus caritaan. Oh. Deni ngojek. Mun ngojek. Wah, panjang lalakonna mah. Mengerikan lalakonna mah. Ya Den, mohon Mah Haji. Kek. Hari Neng kamari
kumaha eta lakona bikin katiasa dengar uten duka abdi nuju sono kapan lanceuk da kalarasan nuju di luar kota sok sieun kitu ayana naon da atos saminggu ayeuna mung kalarasan wargi di mana atuh wargi teh linggihna di Cimahi urang Cimahi ai Neng Mirda mun di Cimahi diagengkeun di Cimahi Pak Haji keke nah bisa ke Jakarta atuh kalarasan pun lanceuk kapan ngagaduhan usahana di Jakarta ke aing kang rakati mana kawitna sami urang Cimahi tetanggian oh urang Cimahi aya di Jakarta laras kitu Pak Haji teteh lagi ninganan Bu Mirda teh urang Cimahi manehanana teh paingan atuh bahasana antep landep turut takayung-yung nu ngartena ngelos rem atawa kumaha duka kumaha da ni asa poek kitu abdi ti Jalan Sudirman nuju pada Kacimahikeun di katebihan teh katinggal aya murang kali ku gupanya nak termos lajeng eta murang kali teh sepertos anu sieun pisan ku kendaraan mohon Bu uten mah teu tiasa meuntas saleresna mah kitu Den mohon uten mah teu tiasa meuntas paling meuntas sok diakod ku abdi nah Den mah kejeng meuntas asa teu asup akal pandagang kopi mah di jero pasar lain kalarasan Paji hari biasa nama upami seep kopi teh abis sok lumpat sok nyebrang ngan panginten pan abdi nuju di lemur teh nuju nembus motor kalarasan panginten anjeunna maksakeun panginten tuan-tuan oge nyebrang oh nya terus kumaha Neng kumaha Paji abdi teh nuju konsentrasi karena jalan teh anjeunna teh katinggal bade meuntas jalan teh mau sareng jingjingan pandangan anu katuhu mun telepat mah anjeunna nyekel termos da jingjingan mah diakot terus di pandangan anu kencana teh gugupai ka abdi teh da terang saresna mah eta teh nyetop ka abdi tapi nah abdi teh bengong we Pak Haji deukeut ka teu karem abdi teh asa dosa Pak Haji nah kunaon kejeng teu karem atuh nyata abdi teh ninggal raraina teh menaha menikeun ka sakoleretan pun lanceuk meni asa sarimag sareng pun lanceuk cek Bu Mirda harita bajeng pegat-pegatnya di takna jeung katingali juuh ku Cimata tuluy mah Haji Pok Cumarita punten tapi aya neng kadu murang kali cek mah Haji harita bari jeung ngusap di kana tonggongna Bu Mirda Pok atuh nemala